Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yu'badu bihaqqin fil wujudi illa iyyahul karim, alladzi man tawakkala alaihi kafahu wa man amana bihi hadahu wa man salahu a'tahu ma tamanna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-ayat wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bi kasrati qawli la ilaha illallah. Kahatur syukur ka Allah anu maha ghafur, muji kadat ilahi rabbi. Salawat kali salam disanggakeun ka sahibu tariqah fid dunya, baginda alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in asbab tabi'in, ka para awliya Allah, dugi ka urang sadayana anu sami muwajahah muraqabah inabah ilaih dia tempat sasarangan nuju belajar khidmah ngalangkungan hadir ka ieu tempat, ka ieu makom anu mulia, Baitullah, bumi milik Allah, yakni Masjid Abi Khalifah di Cicabe tempatna anu diselenggarakeun ku sadayana kepengurusan Masjid Jami Abi Khalifah, ikhwan kalih akhwat, pamugi sadayana aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Kahormatan diutamikeun ka keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, para pengurus sadayana, para pengurus yayasan, lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, oge GMPS Ibu Belana, oge kahormatan disanggakeun ka penyelenggara manaqib keluarga besar Masjid Jami Abi Khalifah, bapak-bapak, ibu-ibu, para al-mukarram al-mukarramah, pamugi urang sadaya nu sami muwajahah, sami hadir ngalangkungan belajar khidmah ka guru agung urang sadana pangarsa Abah anu mulia Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu. Harapan urang hoyong tersambung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan urang hoyong dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala. Pamugi ku muwajahah muraqabah urang sadayana ngalangkungan zikir dina qalbu masing-masing, sehingga dina ieu waktos pisan dihujanan ku pirang-pirang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, terus pada maklum dina sasih ieu sasih Safar anu mana dina ieu sasih dina akhir Rebo anu pamungkas atanapi Rebo terakhir
pada uninga para kiai, para ajengan, para ustad, para mubalik, para mubalighah, para al-mukarramah tangtos dina setiap pangaosan ngemutan ka urang sadayana bahwa dina Rabu akhir sasesopar Allah Subhanahu wa taala nurunkeun nyata pirang-pirang balahi anu seueurna 320.000 musibah, 320.000 balahi. Ku ayeuna kitu tadi ku kersana Ketua Amaliyah, ku kersana Bapak Ustadz Hendra, Ketua Amaliyah Kecamatan Cimanggung, parantos didugikeun tata carana. Simkuring moal ngawihan deui karena nyita waktos anu dituju dimaksa di dieu ku agung-agungna amaliyah anu dicontoh ku guru mursyid urang sadayana, sehingga sampai-sampai ibadah zahir pun dicontohan, bahkan dimaklumatkeun. Naon dimaklumatkeun? Diemut-emut, diharuskeun ka sadayana ikhwan akhwat khususna umumna anu teu acan janten ikhwan akhwat thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah anu bade ngalaksanakeun amaliyah Rabu terakhir atanapi ibadah salat sunat dina Rabu terakhir, parantos jelas tadi diterangkeun ku kersana Pak Ustadz Hendra kantun urang sadayana ngalaksanakeun ku agung-agungna dicontohkeun dohirna, bahkan ku batiniyah oge ku zikrullah oge padahal mah parantos tuntas, parantos selesai kange nolak 320.000 balahi saleresna ku zikrullah parantos tuntas. Tetapi istimewana Syekh Mursyid Kamil Mukamil tidak hanya sebatas zikrullah, bahkan syariatna diajarkan. Numawi urang sadayana berguru ka Syekh Mursyid Kamil Mukamil, ibadah dohir ditingkatkan, ibadah batin ditingkatkan, zikir dohir ditingkatkan, zikir qalbu ditingkatkan, ngalangkungan talqin kalimat la ilaha illallah. Mana sahur tadi cenah cukup ku zikir bisa tertuntaskeun, bisa katolak eta balahi anu 320.000 balahi. Dina sapalina kitab diterangkeun bahkan diawali ku kalimahna fil amar fa'lam, maka ketahui ku anjeun anna bi zikrillahi ta'ala, hanya itu anna kalimahna taukid, sungguh hanya dengan ingat ke Allah, sungguh hanya dengan zikir ke Allah tudfa'ul afatu, ditolak sadayana pirang-pirang musibah. Hanya anna bi zikrillah ta'ala, sungguh dengan mengenalkan ingat ke Allah, sungguh dengan mengenalkan zikir ke Allah, tudfa'ul afatu, jama muannas salim kalimahna tudfa'u, maka ditolak naon al afatu, firang-firang panca bahaya dunia. Masya Allah. Maka bagi ikhwan ahwat anu mulia, yuk urang amalkeun singnyanya sangkan menang kabagjaan dunia akhirat. Bukan dalam arti orang bertorikoh merendahkan syariat, tetapi bertorikoh ka suryalaya itu ningkatkeun syariat. Tetapi samulihna anu ngaku bersyariat, anu sok ngahalang-halang kana ajaran torikoh, wabil khusus nu minang dihalangan mah ajaran torikoh qadiriyah wa naqsabandiyah, kadang-kadang ibadahna masih standar. Cobi urang sadayana sabada salat dzikir 165, nu teu bertorikoh mah kerek sabaraha menit sabada salat geus ngalaleos.
orang masih bertahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih bertahan. Beres dikir terus ngadua, terus hadarah deui ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadarah ka para susunan thariqah Qadiriyah wa Naqsabaniyah. Terus hadarah deui ka saha? Ngintunan ka almarhum almarhumah jami'il muslimin muslimat mukminin mukminat al ahya'i, pirang-pirang nu hirup, wal amwat, pirang-pirang anu maut. Selesai. Jadi dengan tawasul eta zikir jahar kakintunkeun, zikir hopi geus puguh darek tawajuh. Nah, maka dina katerangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallah anu disebutkeun az-zarratu min a'malil qulub ta'dilu amsalal jibal min a'malil jawarih. Nu disebutkeun dawan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallah sagede sireum nu panglembutna amal hate. Sagede sireum atanapi sagede benda nu panglembutna amal hate. Ta'dilu amsalal jibal min a'malil jawarih. Tiasa ngabandingan amal badan anu sagede gunung panggedena. Coba pentingna tawajuh teh nu mana nu bisa ngabandingan di dinya eta pisan, dina tawajuh pisan. Da luar tawajuh mah kadang inget kadang dina tawajuh pisan. Anu tawajuh teh tahan napas, bari kolbu manteng ka Allah, napas bekuat kaluarkeun tina pangamung, tahan deui terus kopi deui dina kolbuna, yakni inget deui ka Allah. Eta tawajuh. Tah amal eta pisan anu sagede makhluk nu panglembutna, nu sagede benda panglembutna bisa ngabandingan amal badan anu sagede gunung gedena. Teu kabita ongko harayang ka surga caritana, ongko ngaraji teh hoyong asup ka surga tujuanana, tetapi dibere amal nu istimewa kadang-kadang ditolak, kadang-kadang diabaikan. Rata-rata punten, rata-rata dikala jalmi rek belajar zikir ngalangkungan metoda ajaran thariqah Qadiriyah wa Naqsabaniyah Pondok Pesantren Suryalaya nu aya di Tasikmalaya, rata-rata pembahasan jalmi nu berilmu. Tong waka euy benerkeun lah salat. Iya nu kudu dibongkar teh. Sok di YouTube keun tak kadenge ku sararea. Rek ku kiai rek ku ulama kitu naon silahkan. Rata-rata nu sering ngadu ka simkuring sebagai ketua lembaga dakwah thariqah Qadiriyah Naqsabaniyah di Kecamatan Cimanggung, bahkan luar kecamatan ge kumaha? Ajengan abdi teh rek ngajak rai ari pek cuk ajengan teh da abdi gaduh wargi ajengan. Tong waka benerkeun salat. Punten Bapak Ibu nu mulia anu saroleh solihah. Naha ari memeh ka Suryalaya henteu ngomong eta. Naha ari begitu rek dicana ka Suryalaya muncul kata eta. Emangna nu kudu bener salat teh nu ka Suryalaya hungkul. Jadi andai-andai kieu atuh heueuh meureun teu ka Suryalaya mah keun bae teu bener salat ge kitu meureun eta teh. Hah? Bener salah. Sok ieu bahasana coba direvisi deui simkuring. Seolah-olah kitu eta teh. Karena munculna benerkeun heula salat teh dikala jelema rek diajak ka Suryalaya rek ditalkin kalimah la ilaha illallah, muncul bahasa benerkeun heula salat. Naha ari memeh diajak eueuh bahasa eta. Berarti bae teu bener ge salat mah henteu ka Suryalaya. Aduh jadi kitu atuh. Panyakitna di dinya hati-hati.
saha nu ngomong kitu baheula ieu nu ngomongna nu nyarita kitu teh ieu baheula kercan ku Allah dipaparin hidayah nu mewah yakni ditepangkeun sareng wakil talqin di pondok pesantren Suryala ieu bisa nu nyaritana baheula mah baheula ayeuna mah geus cager baheula keur jadi wah santri ratusan atuh sholawatan mengapai unggal bumi tarak kurang rokok sungkuring mah bayangkan 30 poe eusi kabeh sok ku sholawatan amplop wah bilacian rokok jeung amplop teh baheula aya nu manakiban di sungkuring di Al-Barokah yah naon manakib lieur saketip naon ya latif teh cek abdi teh saketip coba edan ieu jelema ieu nu keur edan harita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Jadi simkuring mah begitu ayat tantangan gitu seri. Karena iya nu nyeun tantanganna baheula gitu. Jadi aya aduan-aduan seri, maka ayeuna rek ngaluruskeun gitu. Jadi ayeuna dina YouTuber teh rek ngaluruskeun. Omongan ajengan, heuh ajengan nu ngomongna. Kan ari sesepuh di kampung teh ajengan lah ya. Lamun di kota mah ustad, lamun di kampung mah ajengan. Ai kiai mah encan da jauh kene umurna ngora kene. Bahasana teh ajengan. Cek simkuring nanahaun manakiban, naon ka Suryala ya. Pikir tarik-tarik teuing Allah mah teu torek. Ieu nu ngomongna teh para YouTuber gitu. Jadi ngeunah simkuring mah dakwah teh nyarekan soranganna terus gitu. Jadi sesuai pengalaman. Nah, jadi pada ngaluruskeun abdi pisan nu kitu baheula teh. Nya ayeuna urang romak eta ucapan teh lain cek keterangan eta teh sebenarnya mah da cek tadi oge da salat mah bener mah teu bertorikoh oge kudu naon kudu bener nah ari memeh bertorikoh tidak ada muncul kata sing bener heula salat nah ari rek diajak bertorikoh muncul kata sing bener heula heueuh bener pisan memeh bertorikoh teh usahakeun kudu bener heula salatna jeung fikihna mun bisa atuh lamun kitu mah bertorikoh teh kudu keur ajengan kabeh kumaha nu belegu lah ieu teh cek nu bodoh teh ieu aing teh keur mah bodoh salat ge diajar keneh hayang bener titah bener pisan atuh teh kumaha jadi kudu masantren deui atuh tukang ojek bisa boga budak 3 bedegong tadina rek diajar bener naik sholat belang betong kene rek diajar ku usan opik misalkan ka Suryaya bisa aya nu nyarek tong waka euy kudu bener heula tibatan bener eta jalma moal ngalaksanakeun deui salat insyaallah aya nu kitu kane aya nu kitu sabab nu bek rek diajar ibadah mah goblok nyahara rese di geuning ibadah teh kieu salah kitu lain aing teh yang bener kitu bahasana teh teh nu kapan aku simkuring di lapangan seperti itu di kala jalma bade diajar ibadah ka Gusti maka dipermudahlah ayeuna diluruskeun ku simkuring keur mah nah kitu bahasana keur mah salat syariat encan bener pikih teu bisa mahorijul huruf ngaco atuh bener-bener heula hatena lempeng ka Allah atuh tanggal lempengkeunana jadi abdinya naka Suryala teh sanes titah bener salatna tetapi titah lempeng kolbuna kurang diajar bener kolbuna keun salat mah sambil berjalan hate diomean salat sambil neangan elmuna ka para ajengan atuh da meuli keukeuh eta kudu bener lah salatna ieu bapak anu mulya ibu nu mulya mun dicek satu persatu di dia dites dipraktekkan kita sholat dijaharkan wani henteu batan hadoroh atau nge-MC atau naon batan makhraj abaruli sin jadi sya jadi sa do jadi do kumaha to jadi to abareulit tuh keur mah urang teh eta bodoh di dinya tamah-tamah hate teu nyambung ka Gusti
rek nu mana nu dipake syukurna so jawab heula geus mah badan syukur ditolak ku Allah karena teu sah salatna da mahraj yang teu beunang pikihna teu bener geus mah hatena teu nyambung ka Allah atuh cilaka dohir batin bager menur kieu keur mah duit kosong awak gering gitu eta teh ibaratna teh bangsa katu kadituna Allahu akbar la ilaha hayu nu barodo komo nu pinter sanes abdi nganggap bodoh kajami ieu pertanyaan anak jadi kudu bener heula ibadah rek iraha benerna lamun teu diomekeun geura sok cek nu nitah bener ya punten saya punten cek nu nitah benerna kudu bener salat bari manehna teh teu benerkeun deui ieu punten abdi sering gaul jeung preman di Cipareut sok apa preman nu mana Cipareut simpuling apa sering gaul jeung preman kieu bahasana Kang abdi teh hoyong bener teh ngan era cenah salat diseungseurikeun tuh coba eta teh langsung ka simkuring iwal ti akang no wawuhan jeung pemuda teh cenah kitu bahasana tah ieu saksina ya urang Cipareut abdi mah aduh serba salah abdi karek ka masjid aduh hujan gede yeuh tuh gerak cobanya luar torikoh teh kitunya coba nu bertorikoh dikala jalma ibadah atau lega hate kiamat teh liwat keneh gitu sabab kiamat mah tergantung eueuh nu ibadah di dunya bahkan tergantung teu aya nu ngucapkeun la ilaha illallah seandai-andai lamun seuk di dunia geus teu aya nu ngucapkeun la ilaha illallah terjadilah kiamat itu kuncina maka dikala masih keneh aya ajaran la ilaha illallah tenang masih keneh diperpanjang ku Allah nyanyahoanan henteu nyanyahoanan cek hadisna kitu jadi moal waka kiamah salagi di dunya aya keneh nu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah maka urang sadayana teh perwakilan para pemuda nu resep arulin keneh gitu perwakilan kolot nu can aribadah keneh gitu jadi urang teh perwakilan mewakili keseluruhan sehingga aranjeunna tenang arusaha da musibah dijauhkeun da masih keneh aya nu ngucapkeun kalimat la ilaha illallah sabada salat tuh kan sabada salat jadinya oge nah jadi kembali kana masalah rata-rata penyakit di lapangan itu adalah ulah waka bertorikoh lamun encan bener salat atau can bener heula bade iraha bager bener upami mandang kadinya sim kuring bener kerek cek sorangan karena cek katarangan kitu belum tentu cek guru pribados ngahaleuang alus cek sorangan mahrojna belum tentu cek guru pribados begitu diajar mahorijul huluk hasil tilibangan teras ngaos deui di kebon suuk oh paham guru teh beda-beda masih keneh dicawat ku guru teh padahal geus buka budak 3 hari teh diajar deui mahroj teh coba santri ratusan diajar deui ka guru diajar mahorijul huluk jang nastain teh sanes kitu coba ya Allah kumaha tuh kieu cenah nastain suantena nu ujung tos teu aya mung mahraj mah keunakeun heula kana nun bari monyong kana wau kana ps pan urang manastain teh kitu nya ihdina seunan ya kana budua ya kana stain kan gitu nyengir salah abdi sanes bapak-bapak bener ulah kasinggung abdi disalahkeun deui ku guru teh nyalahkeun lain nyalahkeun hungkul sakalian bari benerkeun jang tok teh entong monyong sedikit tuh aduh abdi geus boga budak 3 geus boga santri atuh jadi era entong era dina ilmu aja da kudu bener kieu tok teh cenah entong monyong lepat monyong mah cenah tuh coba lamun diandai-andai kudu bener heula abdi nepi kadanget ieu encan bener salat teh itu Pak Ustaz Amung kartos abdi nepi kadanget ieu encan bener
itu. Nah maka ngantisipasi ucapan eta mengpeng kana youtuber gitu ta. Ame kadenge ku sararea atuh da eta panyakit di lapangan teh ya deui rek asup torikoh dicare kudu bener heula nu nyarekna teu mungkin Pak Bu teu mungkin preman nu nyarekna mustahil teu apalah naon pemuda mah pasti nu nyarek teh nu berilmu pan ieu pan ieu bare tau kitu maksudnya pasti nu berilmu maka yuk eta panyakit urang damangkeun ayeuna upami ngantosan leres bade iraha maning diajar leres sambil diajar ngaleres-leres kolbu ngalangkungan la ilaha tak itu Bapak Ibu nu mulia bisi aya nu bade ka surya layak rerencangan-rencangan urang aya perkataan kitu upahan kurang gancang hayu lah urang teh keur maeukeun atuh kieu atuh hate-hate lempeng gitu tu ari bisa mah urang oge keur diajar da urang geus sarua kotor keneh ceuk urang teh ieu mah urang diajar ngalalempeng hate jeung supaya aya sambungan dina ibadah langsung aya nu nyapaatan disampaikan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab thariqah teh tidinya thariqah qadiriyah wa naqsabaniyah teh ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engke kumantena disyafaatan maka dilungsuran rahmat Gusti Allah maka kesimpulanana kepastianana pangna urang wajib ditalkin sare sunat wajib ditalkin kalimah la ilaha illallah ngalangkungan Syekh Mursyid Kamil Mukamil karena parantos dicontohkan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intina zikir zikrullahi ta'ala yurattibul qalba wa yalinuhu jadi zikir ka Allah teh pikeun ngabaseuhan hate supaya baseuh terus hate teh ku inget ka Gusti Allah wayalinuhu lamun hate geus baseuh ku ismu Allah wayalinuhu leuleus nu tadina gede amat ngurangan tari leugit mau Ustaz Amung aya keneh ngurangan gitu nu tadina babari murang maring lamun teu gaduh artos atau budak kareeng pamajikan amak-amakan urangna sok ngilu amek ayeuna mah henteu pati teuing gitu maksud anger aya keneh teu pati teuing gitu tah keur ngaantisipasi eta ieu teh la ilaha illallah engke hasilna naon Bu Pak kieu lamun seandainya hatena henteu baseuh fa idza khala maka di mana kosong anil zikri tina zikir ka Allah dikala eta hate kosong anil zikri tina ingat ka Allah maka terjadilah asobathu hararatun nafsi maka bakal tiba ka eta jalma panasna nafsu tuh lamun teu dibaseuhan ku zikir ka Gusti asobathu hararatun nafsi maka bakal tiba bakal kena ka eta jalma ngakolakna nafsu dina qalbi Masya Allah la ilaha illallah lamun geus ngagolak nafsuna wa narus syahwat bencana bakaran syahwat ari wah geus kana syahwat Pak cek pamajikanana eta Pak tingali batur kamari meuli kulkas ayeuna meuli enmek ari urang kumaha wae tuh narus syahwat kahayang muncul nu meulina batur nu geuringna urang kunaon karena qalbuna kering garing tina nyebutkeun jenengan Gusti Allah pasti tiba lamun ieu gering lamun kering deh gitu salajengna naon nu terjadi fakosa maka bakal teras eta hate waya bisa bakal garing eta hate kadituna wamtanaat al aqdau anit taati maka di mana hatena kering di mana hatena garing maka eta jalma wamtanaat al aqdau anit taati maka seluruh anggota badan bakal kacegah tina taat ka Allah coba
seluruh anggota badan bakal kacegah tina daek toat, kahalang hese datang adan Allahu akbar sabatang deui kalau datang komat gitu geus datang komat ke lah da bisa setengah dua ge duhur mah masih di nagalngan sawah we urang teh kitu baheula ayeuna mah teu pati beda baheula gitu kercan bertoriko geus bertoriko mah aya keneh kitu teh gitu salat duhur teh kan gitu iya ngomongna ya biasa kelah setengah satu geus datang deh setengah satu pak geura salat cek bojo teh terus setengah satu kayak jam 1 setengah jam datang setengah satu jam 1 kayak setengah 2 tunggu terus setengah 3 salat pohon iya jalmina iya jadi abdi mah dakwah teh ngomongkeun sorangan geus ngeunaheun gitu kumaha ayeuna rada kitu keneh ngeun teu pati teuing gitu nah rada kitu keneh teh kudu nama memeh adan geus wudu ayeuna mah begitu adan kerek wudu nyaleuheung jeung bareto mah tuh jauh pisan atuh ayeuna mah begitu ngadangu adan buru-buru kacai wudu ayeuna mah bareto mah engke satengah 3 kadang 10 menit kasar adan duhur teh iya demi Allah ari kudu sumpah mah teu mah bohongan iya keur ngalomak ame paham ternyata bertoriko itu meleleskan kolbu sehingga karena anggota badan sangat lembut dibawa ibadah sangat leles dibawa ibadah ka Gusti iya contohna abdi sakitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.